Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana tepang dangu deui nya sareng Aki di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca nu katunda dina jejera lakon nyaeta Satria Langlang Jagad. Ieu dongeng teh rekaan Wadadang Hati Bandung ayeuna tos dugi bagian ka-43 anu teu apal jujutanana kedah ngabandungan heula nya pamirsa enggal atanapi nu tos lami kaselang sababaraha bagiannya kedah hafal heula jujutanana ti Jawara Gunung Galunggung heula dras Jawara Pedang Dewa satrasna Gandrung Sukma Sanjaya dilanjut kana anu judulna Kiamat di Pajajaran nembe ka Satria Langlang Jagad. Supados apal jujutanana nya upami nu langsung dermanya pasti rada hulang-hulang. Saha itu saha ieu kunaon kitu kunaon kieu nya. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina oge dijembarkeun manahna dilancarkeun rezekina ditebihkeun tina balaina amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean pisan mancon nembean pisan ngadangukeun mah ngaulah asa-asanya kantun di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Aki nya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Bilih aya nu bade nyawer atanapi sasiereun sabanjeureun ngarojong kangge naskah mangga tiasa diklik wae tombol gambar ecengnya anu aya suratan terima kasih di handapeun ieu video dipalih katuhu di scroll ka kiri sakadika upami teu katingal mah nya. Pamirsa sadayana urang teraskeun wae hanca dongengna parsama kabuyutanana atuh sor bajigurna sareng aya ulena pamirsa. Mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya harita ngahuleng di sisi palataran imahna Arumboeh Sadiadi. Bari panonna teh neuteup kacai anu ngangkleung bari jeung herang ti arah walungan. Lamun bener kitab lontar gagana aya di leungeunna Dewi Sihung Ayu. Naon anu kudu dilakukeun ku Sanjaya? Sanjaya teh jadi bingung. Nah manehna bakal ngarebut kana eta kitab atawa ngantep. Anu jelasna mah apanan Dewi Sihung Ayu teh leuwih boga hak pikeun mibanda eta kitab dibandingkeun Sanjaya sarta jalma sejen deui. Sabab mangrupakeun kitab pusaka kulawargana. Arumboeh jeung adi-adina mah harita aya di rohangan luhur. Cek urang maloteng pamiarsanya. Arumboeh neuteup ngaliwatan jandela anu lega rubak ningali ke arah Sanjaya anu harita ngajentul sorangan di sisi palataran imah.
sedangkan kembang getih jeung Dalima Wungu keur gegerendengan ngobrol duaan lalaunan. Kembang getih keur ngajelaskeun ngeunaan bedana cinta jeung kanyaa, kataji jeung katarik ati ka Dalima Wungu. Keur kitu ngadadak karumboeh teh nyarita, "Kembang, gancang turun bawa Sanjaya ka jero imah, tuluy ajaknya muni, geuraeun gitu." Kembang getih jeung Dalima Wungu neuteup kalanceukna bari kerung. "Kunaon Kembang bae atuh anu dititah ku teteh teh?" cek Dalima Wungu. "Nya terserah bae, saha bae di antara anjeun duaan, gancang turun sarta bawa Sanjaya ka jero imah, geuraeun." Walau narumboeh deui, sorana ayeuna mah rada heuras. "Nya, tapi bejakeun heula atuh, aya naon anu sabenerna? Tapi ka Sanjaya teh kudu diajak ka jero imah." Kembang peuting anu nyarita, kembang getih anu nyarita. "Aya jalma anu datang, lamun teu percaya tempo we ku sorangan tuh," cek arumboe. Kembang getih jeung Dalima Wungu gancang gura-giru ngadeuketan ka jandela. Duanana katempo ngarenja greuwas, paromana ngadadak dilimpudan ku rasa kamelang jeung kahariwang. "Gancang tarik Sanjaya ka jero imah, geura," cek arumboeh deui. "Nya, tapi naon alasanana ka Sanjaya tuh sangkan daek nurut diajak ka jero imah?" Tanya kembang jeung Dalima Wungu. "Nya bejakeun we kitu aya bahaya gitu. Pasti manehna mah hayang yang hareupan kana eta bahaya," cek kembang getih. "Bejakeun eta bahaya teh moal bisa pitu di sanghareupan ku dirina. Nya lamun manehna yang dijelaskeun ngeunaan eta bahaya kumaha? Bawa we heula paksa engke kuring anu ngajelaskeunana di jero imah." "Telat," cek Dalima Wungu anu masih neuteup kaluar jandela. "Kumaha kitu? Sanjaya geus nempoeun kanu datang, ayeuna anu datangna keur nyampeurkeun ka arah Sanjaya." Arumboeh jeung kembang getih gancang ngadeuketan ka arah jandela. "Cilaka, urang loba teuing cacarita. Ayeuna mah hayu gancang turun, urang sanghareupan manehna babarengan," cek arumboeh bari gancang miheulaan turun. Sanjaya harita ngarasa heran, tapi sakaligus hatena teh ngarasa bunga. Sabab manehna ningali aya saurang wanoja geulis anu datang, lempang ngalanggeor nyamperkeun ka arah dirina. Eta wanoja teh teu asing pikeun Sanjaya mah, sabab pernah papanggih samemehna. Si wanoja teh make jubah hejo ngora, papakeanna pinjung sadada warna hideung. Eta wanoja anu ceuk Sanjaya mibanda gerakan pedang anu lumayan hebat anu harita ngababat buntung leungeuna dogol muridna tulang neraka. Sanjaya nguniang hudang, tuluy miheulaan seuri ka si wanoja. "Aduh, hampura kuring teh nya harita ninggalkeun anjeun jeung si baju koneng. Sabab kuring teh kudu gagancangan mere nyaho ngeunaan cai walungan anu aya racunan ka sobat-sobat kuring. Tuluyna deui kuring teu apal ngaran anjeun sarta teu apal imah anjeun. Jadi kuring teu bisa mampir ka imah anjeun." Si wanoja henteu ngawalon. Manehna terus ngadeuketan ka Sanjaya bari mentang seuri ipisna, tapi tetepana mah ngagoda sarta ngeletan ka Sanjaya.
Sanjaya pogot netep kagelisan si Wanoja bari jajantungna mimiti ratu tutunggulan deui. Karasa ya galura rasa anu endah anu ngadadak sumarambah kana baya. Si Wanoja eureun dua lengkah di hareupeuna jawara pedang dewa. Manehna netep antep kana panonna Sanjaya. Rep atuh dua pasang panon antrep patetep. Galura rasa beki motah karasana. Getih Sanjaya nyeak tuluy lalaunan ngagolak. Tapi Sanjaya gancang nyalurkeun hawa murni geni salju anu sifatna tiis pikeun nahan panasna getih. Anjeun teh apal di saha kuring aya di dieu? Ceuk Sanjaya deui. Si Wanoja acan sempet pikeun ngawalon sabab kaburu kadenge sentakan arum boeh ti arah satukangeun si Wanoja baju hejo. Ulah ngaganggu manehna. Jauhan manehna, lamun anjeun ngaganggu eta jajaka anjeun bakal adu hareupan jeung kami tiluan. Sentakan arum boeh jelas mangrupakeun hiji ancaman pikeun si Wanoja jubah hejo. Sanjaya harita kerung ngadenge caritaan arum boeh kitu teh. Tambah heran deui ningali kembang getih ngajingjing pedangna sarta dalima wungu mesat salah sahiji kipasna bari langsung dibeberkeun. Kembang getih jeung dalima wungu teh langsung ngaping Sanjaya di belah kenca katuhuna, sedengkeun arum boeh nangtung digigireun si Wanoja jubah hejo. Si Wanoja jubah hejo paromanan terubah, tetep tiis kawas anu teu kaganggu ku caritaan arum boeh. Beungeutna tetep tenang, tetepana manco ka arah jawara pedang dewa. Sanjaya, ulah nyang hareupan manehna, ceuk arum boeh ka Sanjaya. Naha, da ieu Wanoja teh teu ngaganggu ka kuring. Sanjaya tambah kerung tarangna bakat ku bingung. Hayu ngilu jeung kami ka jero imah Sanjaya, ceuk kembang getih. Keheula. Aya naon ieu teh sabenerna? Pokona mah milu heula we engke ku kami dijelaskeun di imah, ceuk dalima wungu. Sanjaya nu puguh tambah bingung, gular giler ngabagi reret kanu opatan. Pok Sanjaya teh kalah tumanya ka si jubah hejo. Nah kuring teh kudu nurut kana pangajak maranehna. Si jubah hejo teu ngawalon, manehna kalakah seuri. Beki lila serina beki rubak. Tapi ka sakabeh huntuna teh katemong ku Sanjaya. Gebeg Sanjaya alias jawara pedang dewa teh ngagebeg rewas. Teu nyangka geuningan Wanoja geulis di jubah hejo teh mibanda sihung dina sisi bahamna. Najan teu pati badag tapi jelas panjang sarta seukeut matak pikasieun. Sanjaya kapaku dina sukuna, panonna teu ngicep netep ka si Wanoja anu keur seuri. Teu sangka Wanoja geulis anu geus bisa mikat hatena teh geuningan, sakalina muka bahamna rupana jadi pikasieun. Geuningan pikasieun kitu serina teh. Pantesan manehna tara daek cacarita pahareup-hareup jeung aing. Sarta serina pelit pisan, da meureun manehna teh ngahaja nyamunikeun sihungna teh aing. Kerentas Sanjaya dina hatena. Sanjaya, hayu milu jeung kuring ka jero imah hayu.
Cek Dalima wungu setengah maksa sabab leungeunna teh langsung ngenyang leungeun Sanjaya. Taya deui pilihan bikin Sanjaya mah salian tinurut kana pangajakna Dalima wungu. Bari malik ka tukang neuteup ka arah si Wanoja jubah hejo anu terus seuri. Sanjaya terus ngalengkah nuturkeun Dalima wungu. Saha manehna teh? Tanya Sanjaya ka Dalima wungu sanggeusna aya di jero imah. Lanceuk kami Dewi Sihung Ayu. Alon Dalima wungu. Oh, kunaon kuring teu meunang manggihan manehna? Oge anjeun kabehan kawas anu hariwang ka diri kuring teh? Tanya Sanjaya deui. Lanceuk kami teh tukang ngahisep getih lalaki. Walon Dalima wungu deui. Sanjaya kerung kawas anu kurang percaya kana ucapan Dalima wungu. Dewi Sihung Ayu mibanda ilmu candra pamikat. Tiap lalaki anu diteteupna bakal tunduk, kapikat, bogoh, sarta daek diajak sosonoan di mana sarta iraha bae oge. Tapi sanggeusna Dewi Sihung Ayu bosen, manehna bakal ngegel si lalaki sarta nyeusup sakabeh getihna. Cek Kembang Getih mereka terangan leuwih jelas ngeunaan Dewi Sihung Ayu. Sanjaya ka arah unggut-unggutan. Kembang Getih atuh nyarita deui. Ti awit budak lanceuk kami eta mah teu pernah dahar jeung nginum. Manehna ukur nyeusupan getih. Kadang-kadang getih sato, tapi anu lolobana mah getih manusia. Anu dipikaresep ku dirina teh getih manusia lalaki. Cenah marasana teh leuwih amis sarta ngawaregkeun. Ku sabab eta kami teu pernah boga kabogoh. Cek Dalima wungu. Tiap kami boga kabogoh kami pasti bae diganggu ku lanceuk kami tepi kamaraot dina tangkeupanana. Hanjakalna kami teu bisa maehan lanceuk kami. Nah aku naon? Tanya Sanjaya penasaran. Sabab kami teh kaiket ku janji wasiat ti bapa kami. Emangna wasiat kumaha gitu? Sanjaya beuki penasaran. Harita samemeh bapa teh tilar dunya, bapa teh wasiat ka kami yen kami teu meunang nandasa Dewi Sihung Ayu. Kusabab cenah Dewi Sihung Ayu teh gede pisan jasana pikeun kulawarga kami teh. Harita bapa keur gering parna, ibu nuju teu aya, arum boeh sarta kami masih laleutik. Harita teh kulawarga kami teh diserang ku kulawarga Lohpati. Meh bae sakabeh kulawarga kami tiwas. Untung bae Dewi Sihung Ayu anu harita umur 13 tahun geus mibanda ilmu candra pamikat. Hiji-hiji kulawarga Tohpati teh peruh sarta tiwas di jero kamarna lanceuk kami. Nyangan ukur candra wulung harita teh anu masih bisa salamet. Kusabab dianggap gede jasana, samemeh bapa tilar dunya teh harita bapa teh wasiat yen Dewi Sihung Ayu teh teu meunang nandasa adi-adina. Kitu oge sabalikna kami, adi-adina teu meunang nandasa Dewi Sihung Ayu. Salila ieu memang lanceuk kami teh teu pernah ngaganggu ka kami. Nya, ngan bae ngaganggu kabogoh-kabogoh kami. Matak eta kami teh geus janjian. Lamun kami boga kabogoh, kami bakal ninggalkeun ieu imah sarta bakal nyamunikeun kabogoh kami di lanceuk kami. Cek Dalima wungu. Tuluy tujuan anjeun waan ngajak kuring ka jero imah teh naon? Nya sangkan anjeun teh teu kapikat teu jadi korban lanceuk kami. Ah, sigana mah geus telat. Cek Sanjaya ngagerendeng. Telat kumaha? Tanya Kembang Getih penasaran. Kuring geus kapikat ku manehna. Sabenerna mah kuring geus panggih jeung Dewi Sihung Ayu teh di girang walungan.
Sawaktu manggihan dogol keur ngaburkeun racun ka balungan. Duh cilaka, lamun kitu mah atuh, cek Dalima Wungu. Tapi pan anjeun duaan ge bisa nyaksian lamun kuring teu karayu, teu pasrah sumerah kana tangkepanana. Tapi kaki wari ge kuring kan masih hirup sarta teu kunaon-naon. Memang kuring ge ngaku lamun tetepan panona bisa ngoyagkeun jantung sarta ngahudangkeun gairah. Tapi manehna teu apal saha kuring sabenerna. Sanjaya galunggung lain lalaki anu babari tunduk sarta eleh ku ilmu samodel Chandra Pamikat kitu. Justru kuring mangahariwangkeun dirina anu kapikat ku kuring. Bisa jadi manehna leuwih milih tiwas maehan maneh lamun teu jadi kabogoh kuring. Satiluna ngadadak jempe sabab ningali arum boeh asup ka jero imah. Di satukangeunana nuturkeun Dewi Sihung Ayu ngalengkah pikasieun. Kembang Getih jeung Dalima Wungu rek cangkat pikeun sayaga, tapi arum boeh mere isarah. Sangkan adi-adina tetep tenang. Tuluy manehna teh ngaharewos kanu duaan. Tenang, Teh Dewi geus janji moal ngaganggu ka Sanjaya. Kuring tadi geus ngajelaskeun sagala rupa ngeunaan Sanjaya sawaktu di luar. Dewi Sihung Ayu langsung nyamperkeun kanu tiluan. Sanjaya nyambut ku imutna. Teu sangka anjeun teh geuningan lanceukna tiluan oja ieu. Cek Sanjaya. Kuring ge teu nyangka lamun anjeun teh nyiaran kitab lontar gagahna. Sarta nyurigaan lamun kuring anu nyeklan kitab lontar gagahna sanggeusna ngarebutna ti leungeun Cakrawulung. Walon Dewi Sihung Ayu. Dewi Sihung Ayu ayeuna mah geus teu era-era deui nyarita pahareup-hareup jeung Sanjaya bari katembong sihungna. Nah bener kitu kanyataanana. Sanjaya kagok asong sakalian togmol tumanya ka Dewi Sihung Ayu. Kuring ukur ngarasa dicurigaan ku anjeun, tapi teu ngarasa mibanda atawa nyumputkeun kitab lontar gagahna. Justru kuring teh rek tumanya saha sabenerna anu nitah anjeun pikeun nyokot eta kitab. Cek Dewi Sihung Ayu. Sakabeh panon nu aya di dinya mencrong ka arah Sanjaya. Kabehan ge memang hayang apal sarta nunggu kana jawabana jawara pedang dewa. Nya antuk nama Sanjaya teh ngawalon. Nu nitahna guru kuring. Saha guru anjeun teh? Tanya Dewi Sihung Ayu deui. Eyang Soratan Parupa. Walon Sanjaya. Dewi Sihung Ayu ngajengkat mundur bari paromana kawas nu reuwas kitu oge arum boeh. Sedengkeun nu duaan mah nyaeta Kembang Getih jeung Dalima Wungu silih pelong. Sanjaya teh memang dibere sababaraha tugas anyar ku eyang guru Soratan Parupa. Sawaktu Sanjaya munjungan kaguhana eyang Soratan Parupa, sanggeusna beres mantuan Pajajaran jeung golongan bodas, ngancurkeun kakuatan Candrapura jeung golongan hideung anu dipingpin ku Prabu Samagaha Jaya alias Pangeran Samagaha, nyaeta dina lakon kiamat di Pajajaran. Sanjaya kerung ningali perubahan sikapna Dewi Sihung Ayu. Kunaon anjeun kawas nu reuwas ngadenge ngaran guru kuring? Ki Padma Umbara alias eyang Soratan Parupa atawa anu katelah oge Dewa Pedang Kahyangan. Anjeunna teh adi lanceuk jeung aki buyut kami
anu ngaranna Ki Bayan Maruto alias manusia tembus raga. Ayeuna mah Sanjaya anu katempo ruas. Adi lanceuk jeung manusia tembus raga. Tapi guru teh salila ieu teu pernah nyaritakeun yen anjeunna boga adi atawa boga lanceuk. Kade bisi anjeun teh salah narik pancakaki Dewi? Henteu, kuring teh salah maca pancakaki. Eyang buyut manusia tembus raga teh adina eyang suratan parupa. Tapi ukur adi sabapa beda indung. Tapi sanajan ukur adi sabapa sarta beda indung, hubungan saduana teh hade sarta raket. Kuring oge nyebut eyang buyut ka guru anjeun teh. Ceuk Dewi Sihung Ayu. Pantes atunya anjeun teh mibanda ilmu anu luhur. Ceuk arumboe. Pantes oge anjeun bisa nahan candra pamikat kuring. Pasti nama anjeun oge mibanda hawa murni geni salju kawas eyang soratan parupa. Ceuk Dewi Sihung Ayu deui. Lamun kitu meureun urang kabehan teh nyebut ka Sanjaya teh akang gitu atawa uwa atawa abah. Ceuk Dalima Wungu. Lain atuh, nyebutna Aki Sanjaya. Ceuk Kembang Getih bari seuri. Sanjaya ukur nyengir bari semu era. Manehna malik karah jandela neuteup karah bulan anu keur moncorong ngaliwatan jandela. Bari hatena mah ngabatin. Tuluy saha atuh sabenerna anu nyekel kitab lontar gagana teh. Tina kaayaan kitu torojol tina panto imah aya nu norojol asu. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencana harita ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuh namanya nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleuh, ieu raos gira wangi-wangi kieu mah ya. Ibi nyanak ieu colenak. Dede. Nya amis nya raos gurih pokona mah kareueut dedeyeun gira colenak. Damelan ibi mata. Aya ieu deta aya bandros, aya putu mayang, aya putu kueh putu. Aya cucur tah. Pokona mah kueh balok yang dicanakeun ya ti manes ieu teh. Ngahaja. Dede. Sok mangga nu garilis eta si kasep diririung we ku nu geulis eta nambahan di koopatan. Cemokur deui bae ieu mah ibi ye. Pohara pamirsa. Ku norojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya dina lakon Satria Langlang Jagat bagian ke-43 teu karaosnya tos 43 deui. Asa cikeneh bagian kahiji teh. Pamirsa sadayana urang teu heula di haneuleum sieum geusan sampureun urang teu heula di hanjuang siang geusan alaeun enjing urang samper deui. Hatur nuhun atuh kasadayana pamirsa anu satia manco satia ngadangukeun oge satia ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Hatur nuhun pisan cag sakitu heula nya dongengna mah. Akina ieu mah bade maosan heula pairan entos lebet di bagian anu kamari. Urang bukan heula nya aya saha wae atunya entos lebet teh. Aya saha wae. Aya saha wae atuh. Aya Kang Komarde si Jawara Gunung Puyuh pemiarsanya nu parantos manco. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun manco Traski Sumedang sumuhun. Waalaikumsalam Rampes.
Saninten buah saninten saurna daun waru urang peres. Hapunten abdi hapunten kakang pahru tacan males. Saninten buah ngaguyun kabanjarkeun nyiar nyiru. Hapunten kaki pantun pangmayarkeun kakang pahru. Sok netah batur kitu. Aing mah. Saninten buah saninten jorelat celek kalayang gujubar cager poharanya. Kang Anjar Wibawa manco sambil nyaitan popoean saurna kabujang hujan. Aduh ini pahibutnya sareng hujan. Kang Ipai teh aduh Kang Yana Suryana ti Cibaduyut manco punten ka Bisarwiti nyanakeun di nu jajan hoyong eut. Oh mohon nya teu pasian cai nya. Kang Paridemit pa oge hadir manco deui samuhun hatur nuhun ti Palihan Majalaya. Aya ki pantun ti Bandung Barat kapinis ka Tojolayung. Sairan midang narawa nu geurelis ngiring manggung mapaesan pedang dewa. Hadir aki ngiring ngarojong salam baktos kanggo aki oge beraya tepas Sunda. Atur nuhun katampi sami-sami aki pantunnya. Tekenat mantun ras. Teh Tini Martini ti soreang manco teras aki hanupis dongengna. Sami-sami Kang Dang Suparman oge alhamdulillah Tangerang manco waluya dongeng Sunda waluya. Aya Kang Anang Brahma ti Palihan Jatinangor manco salawasna mugi aki sehat lahir sinareng batin amin. Kang Dudi Wiguna manco Kang Asep Rahmat oge sami. Aya Bahagus Setiawan siap saurna manco Ibi Sarwiti. Kade eta burayot mah sawios diborong cenah ku Abah kangge bakal manco final sama Piala Dunia. Waluya dongeng Sunda perung TNJ ti Pandeglang Mandalawangi Banten hadir Teh Nur Aini Silpina Dewi ti Den Pasar Bali oge hadir hanupis sami-sami. Teh Esther Adelit oge Satya Bandungan Kang Dani Sujata ti Sukabumi oge hadir. Mantep ki sehat-sehat ki semua amin hatur nuhun. Teh Wiwin ti Subang Taiwan nya teras manco tara katingaleun hatur nuhun pisan ki sami-sami. Kitu oge teh Yuliani nya hadir manco teras ti Palihan Jeddah. Aya Kang Amin Aminuddin ti Palihan Garut nyaurna. Kang Mamah Andri Maulana Karawang teh alhamdulillah hadir manco ki. Nuhun hatur nuhun. Mamah teras manco nya. Kang Jaya Sumpena ti Jakarta Timur oge mugi aki sakeluarga sinareng manco mania aya dina kawilugan sehat waliat disyurkeun rezekina nu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Aya Kang Lesmana Maulana ajib saurna bari ngacungkeun jempol ieu ya. Jempol opat. Kang Wawan Setiawan ti Dubaina hadir mancoki hadir saurna nuhun mugi aki sehat ras amin. Kang Aden Jalu oge hadir ti Pandeglang nya. Kang Prabu Arjuna Banjar Selunyak Seni saurna. Kang Ode Mulyono oge Wilujeng Wengi kasadayana ti Cimahi. Aya Kang Agus Sumantri ti Garutna Norojol manco Teh Linda Yemut oge manco Sanjaya saurna ti Bandung. Kang Abitatan oge Waalaikumsalam ti Purwakarta manco ki. Teh Intan Ramadhani neraskeun hanca ti Garut. Kang Nugraha Bewok ti Serangna Waalaikumsalam rampes aki siap manco ki mugi akina oge sakeluarga sehat saterasna amin. Teteh Anita Parel, Teteh Anita ieu namanya caliki semuhun. Kang Rahmat Hidayat siap hadir mugi aki sing sehat amin. Kang Warsa Sutisna ti Soreang oge hadir manco deui ngadangukeun dongeng Sunda Satria Langlang Jagat ti channel Tepas Sunda. Tempat ngariungna urang Sunda sorah dongengna mangga nyanggakeun. Teteh Tami Maliha alhamdulillah sanjaya tos medar. Kang Setia Budi ti Manco Mania Tasikmalaya malam mingguan manco bari nyuruput kopi saurna. Teh Yulina Belia oge Wilujeng Wengi manco Kakang Sanjaya saurna. Kang Rastim Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam manco deki Sanjaya teh digugulung wae nu garilisnya ki mantap lanjut waluya sadayana mugi aki sing sehat berkah salamet sapapaosna amin. Kang Undaka Panyawangan ti Palihan Jakarta Waalaikumsalam rampes ki alhamdulillah nupis mugi sadayana daramang sarehat jembar manah mulus rahayu berkah salamet lancar urusan miwah rezeki tiasa angkat haji umroh Allahumma amin 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 Allahumma amin. Kang Badaria Kemuning Assalamualaikum Waalaikumsalam Wilujeng Wengi aki damang alhamdulillah Badaria Kemuning mancot ras satu nuhun mangga. Kang Ade Soekarno oge hadir ki ti Bandungna Teh Hela Hayati oge manco ki ACPR Cimahi saurna. Kang Asep Suherman ti Bekasi oge hatur nuhun aki sami-sami mugi aki aya dina kawilugan sinareng kawaluyan amin. Kang Ade Suryaman tiasa manco deui ki ti
Karawang. Hiji 34 RH. Alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir. Manco hatur nuhun aki sami-sami. Sibalaga Donate Kuningan oge hadir. Manco Traski. Kang Asep Saipullah oge TPR Cimahi manco. Kang Etobri alhamdulillah Pasuruan manco mania aki semun. Turnuhun di manco mania Pasuruan anu dinas di Solo saurnanya. Wilujeng dinas Kakang Etobri nya. Ayah Carga oge alhamdulillah tos medardi dongengna saur hatur nuhun ki sami-sami. Kang Topik Abadi alhamdulillah manco kircona sarehat sadayana amin amin ya robbal alamin. Sakitu heula panginten nya pamirsa sadayana anu tiasa kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.